Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di dieu Alpina Febriani di kelompok tilu bade ngebahas ngeunaan struktur jeung sistem basa. Dina struktur jeung sistem basa aya widang-widangna nyaeta wangunan basa, wangunan sistem basa. Nah, nu ayeuna nuku abdi bade dilarapkeun ngeunaan wangunan basa sareng wangunan sistem basa. Wangunan basa. Basa mangrupikeun kemampuan anu dipibanda ku manusa pikeun komunikasi sareng manusa sanesna nganggo tanda. Contohna kecap sareng gerakan. Penelitian ilmiah basa disebut linguistik. Perkiraan jumlah basa dina dunia beda-beda. Ti 6.000 dugi ka 7.000. Tah, basa salawasna diwangun ku dua bagian nyaeta bagian lahir atawa wangun jeung bagian batin atawa eusi. Bagian lahirna mangrupa sora atawa runtuyan rentetan sora-sora anu disusun nurutkeun sistem basa nu aya dina basa tea. Ari bagian batina nyaeta sagala rupi anu disebut dipimaksud ku sora eta atau runtuyan sorana. Bagian lahirna basa ditalungtik ku fonologi jeung tata bahasa. Ari bagian batina ditalungtik ku semantik. Jadi objekna ulikana semantik nyaeta harti. Nah, wangun atawa sora basa merupakan bagian tina basa anu bisa katarima ku panca indera. Nyaeta ku jalan ngadangukeun, jalan ningali. Sedangkan eusi atawa harti basa merupakan bagian tina basa anu nimbulkeun tafsiran dina pikiran anu ngadangukeun atawa nu maca alatan wangun eta. Teras B. Wangunan sistem basana. Sistem basa nyaeta kateraturan. Jelas yen ari basa teh sistem. Mulai ti sora-sora, ponem-ponem, morfem-morfem, kata-kata, kalimat-kalimat, sadayana ngagaduhan sistem atawa aturan. Sistem basa mangrupakeun sistem simbol sora anu ngandung harti sareng artikulasi atanapi dihasilkeun ku alat-alat pidato anu sewang-sewangan sareng konvensional anu dianggo salaku alat komunikasi ku sakumpulan manusia. Panginten kitu wangunan basa sareng wangunan sistem basa ti simkuring anu salajengna dilarapkeun ku rekan simkuring. Mangga. Hatur nuhun. Abdi bade neraskeun ngeunaan materi salajengna nyaeta wangunan struktur basa. Struktur basa nyaeta susunan atanapi gabungan unsur-unsur bahasa anu miboga pola. Struktur bahasa nyaeta terdiri tina kahiji aya wacana. Wacana mangrupikeun kahijian anu disistematiskeun antara bagian dina hiji bahasa. Nu kadua aya ayat. Ayat mangrupikeun kumpulan tina sababaraha kalimah anu disusun dina hiji unit. Nu katilu aya kalimah. Kalimah diwangun ku sababaraha kecap kalayan pola anu tangtu. Nu kaopat aya kecap mangrupikeun kumpulan huruf anu disusun kana hiji unit anu ngandung hartos. Nu kalima aya fonem. Fonem mangrupikeun unsur bahasa anu pangleutikna sareng paling fungsional. Nu kagenep aya morfem. Morfem mangrupikeun unsur pangleutikna dina bahasa anu bentukna henteu ngandung bagian anu mirip sareng bentuk anu sanesna. Salajengna nyaeta aya harti sistem struktur bahasa. Dina pasal di luhur geus ditegeskeun bahasa nyaeta hiji sistem anu ngahijikeun dunia makna sareng dunia bunyi. Atawa bahasa nyaeta hiji sistem. Eta ngandung harti bahwa bahasa teh sistematis jeung sakaligus oge sistemis. Nu pandir ieu dimaksudkeun bahwa bahasa teh nyaeta kasusun ku sababaraha subsistem anu disusun dina struktur bahasa. Salajengna wangunan unit-unit basa. Unit-unit basa atawa morfologi nyaeta tata kecap. Kata tata nyaeta aturan, sedangkan kecap hartina nyaeta ucap, omongan atawa kata anu disebut aturan atau kaidah anu ngabangun hiji kata. Dina basa Sunda bentuk kata dibagi jadi dua. Hiji, kecap dasar. Kecap dasar asalna ti hiji morfem bebas anu henteu aya parobahan nanaon. Proses pembentukan kata dasar ieu nyaeta derivasi jero. 2. Kecap jadian.
Kecap jadian tiasa dialat tina proses ieu dihandap. Hiji, afiksasi. Afiksasi nyaeta proses ngawangun kecap ku cara ngagabungkeun afiks dina bentuk dasar atanapi eta oge tiasa disebat proses nambihan afiks atanapi afikses kana kecap. Hasil tina proses ngawangun afiks atanapi imbuhan disebut kecap berimbuhan. 2. Reduplikasi. Reduplikasi atanapi ngulang kecap mangrupikeun kecap anu ngalaman pangulangan boh dina kecap sareng unsur kecap. Proses pangulangan dina basa Sunda tiasa diklasifikasikeun kana A. Pangulangan lengkap. Refrasa lengkap oge disebat duilingga anu mangrupikeun pangulangan sadaya bentuk dasar tina kecap kalebet kecap panyeluk. Contona, kajadian-kajadian ieu ngajantenkeun kuring sadar yen kakawasaan Allah henteu aya watesna. B. Pangulangan sabagian. Refrasa parsial disebut oge dwipurwa anu mangrupikeun pangulangan suku kata awal kecap. Contona, cep ujang mah sok ameng momotoran. C. Pangulangan anu ditampung ku nambihan afiks. Disebut oge dwi murni pangulangan anu lumangsung sakaligus sareng proses afiksasi afiks. Contona, dijieun-jieun, dilelep-lelep, diayun-ayun. D. Pangulangan ku cara ngarobah vokal. Disebut oge dwi reka pangulangan kecap ku cara ngarobah vokal nyayogikeun hartos anu langkung nguatkeun ngeunaan keanekaragaman sareng pangulangan. Contona, diubrak-abrik, dibulak-balik, dibuntang-banting. 3. Pamajemukan. Majemuk mangrupikeun gabungan tina dua kecap atanapi langkung anu ngawangun hiji kecap. Contona, sapu tangan, matahari, kacamata. 4. Abreviasi. Mangrupikeun proses morfologis dina bentuk kencan salah sahiji atanapi langkung bagian tina leksem. Atanapi gabungan leksem anu ngahasilkeun bentuk anu enggal kalayan status kecap. Istilah sanes pikeun abreviasi nyaeta pondok, sedengkeun hasil tina proses disebat singgetan. Contona, falsos, falsafah jeung sosial, Jabar, Jawa Barat. Anu salajengna harti tata basa atawa gramatikal. Nuhutkeun Samsuri, harti tata basa atawa gramatikal nyaeta harti anu kapanggih tina sagamblengan hubungan disebut antarwangun basa. Teras numutkeun Kridalaksana, harti anu kapanggih tina patalina unsur-unsur gramatik dina wangun gramatik nu leuwih jembar. Cindekna, harti gramatikal nyaeta harti anu muncul balukar patepungna unsur-unsur gramatik dina wangun gramatik nu leuwih jembar. Harti gramatikal bisa muncul dina dua tataran, nyaeta tataran morfologi jeung tataran sintaksis. Harti gramatikal dina tataran morfologi muncul balukar tepung morfem anu hiji jeung morfem dina wangunan kecap. Harti gramatikal dina tataran sintaksis muncul bakukar patepungna nu kahiji kecap jeung kecap diwangun prase. Frase jeung frase dina wangun klause. Kalimah jeung kalimah dina wangun wacana. Contoh harti gramatikal dina tataran morfologi nu kahiji morfem ka ditampahan tincak jadi katincak hartina teh teu dihaja. Teras aya morfem pa ditambahan tani jadi patani hartina teh tukang. Morfem akhiran an ditambah kuda jadi kukudaan hartina teh tiruan. Teras aya morfem nulak ditambah cangkeng hartina jadi nulak cangkeng. Dina takaran sintaksis nu kahiji di kecap ambeh ditambah tereh jadi ambeh tereh hartina harepan. Teras kecap asup ditambahan deui jadina asup deui hartina mindoan. Kecap kalah ditambah cerik jadi kalah cerik hartina balukar. Nu kadua frase adi kuring ditambah rek indit ditambah di kasakolak nyata klause jadina adi kuring rek indit kasakola. Nu dimana adi kuring teh hartina palaku atawa aktor. Anu kadua rek indit hartina teh kalakuan atawa aksi. Nu katilu aya sakola hartina teh
Hartina teh tempat tujuan atawa lokatif. Nu katilu klausa kuring indit ka sakola ditambahan manehna keur make kecap panyambung basa kalimah. Nyaeta jadi basa kuring rek indit ka sakola. Manehna keur sare. Harti gramatikalna nuduhkeun hubungan waktu atawa temporal. Salajengna peran tata bahasa gramatikal. Peran gramatikal numutkeun Dickson 1884 Jufrial 2007 nyaeta peran pasualan antanapi fungsi sintaksis dumasar kana tingkah laku semantik dina hal ieu agen sareng pasien mangrupikeun kalungguhan gramatikal anu utami. Salian ti peran sanes anu nuturkeun agen sareng pasien nyaeta ahli waris, instrumental sareng lokatif. Peran gramatikal agen sareng sabar disebut oge peran sematis. Makro tina makrole semantik. Peran eta disebut makro kusabab masing-masing tujuan jeung makna teh teu beda jauh. Tujuan gramatikal ngajentrekeun proses anu nganterkeun kana gramatikal. Harti gramatikal nyaeta kecap. Hartina anu diwangun dina gramatikalisasi kecap. Proses gramatikalisasi kecap nyalira mangrupi proses ngarobih bentuk kecap anu oge mangaruh hartos kecap. Proses gramatikalisasi sorangan diwangun tina tilu cara, nyaeta afiksasi, kecap panggulangan atawa reduplikasi sareng kecap majemuk. Tilu proses eta bakal ngabahas secara khusus dina tulisan ieu, di mana diskusi sapertos kieu. Salajengna nyaeta wangunan semantik anu baris ditepikeun ku sim abdi Ulfa Aulia Febriana. Kecap semantik dina basa Sunda biasana disaruakeun jeung istilah tata harti. Tata tina bahasa Kawi nyaeta artina adat, aturan, jeung ngabeberes. Harti tina bahasa Sanskerta nyaeta arta, anu artina gede gunana. Jadi dina kahirupan sapopoe nyaeta maksud anu dikandung ku kecap, ku lambang, ku omongan jeung saterusna. Sajalantrahna mah tata harti teh nyaeta aturan pikeun nata atawa ngatur harti sangkan beres roes nepi ka babari dicangkemna. Ilikan LBBS salah janten kieu tata harti atawa semantik teh nyaeta bagian tina ilmu basa anu ngulik selang surupna hiji basa sarta nyungsi asal muasalna jeung parobahan katut kamekaranana. Teras semantik oge miboga peran. Peran semantik nyaeta pikeun digunakeun secara praktis tina bidang pailmuan jeung tina kahirupan sapopoe.